Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Raihan Sadi di kelas 11 MIPA genep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana hayu orang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Esa janten urang sadaya tiasa kempel di acara dina kaayaan sehat. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang kebersihan. Nyata kumaha pentingna ngajaga kebersihan diri, gaduh pola hidup nu sae sareng nu sejenna. Muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate, urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala oge resep ka jalmi-jalmi anu ngajaga kebersihan lingkunganna. Kebersihan lingkungan tina segala rupi runtah atanapi tina tingkah laku jalmi anu teu sesuai jeung aturan agama. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh rupina macam-macam. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, bersih sareng bersih rohani. Urang kada jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak timalay ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hirup anu sehat kanggo urang sadayana. Kumaha carana? Tiasa tina micin sampah ka tempatna, ulah micin runtah di mana wae, utamina teu kenging di jalan raya. Pisahkeun runtah nu tiasa didaur ulang sareng nu teu tiasa didaur ulang. Runtah nu tiasa didaur ulang tiasa diolah deui di pabrik pengolahan. Janten runtah teh tiasa aya manfaatna. Ibak saditen dua kali ngumbah panangan ku sabun sareng cai nu ngalir sareng nu sejenna. Ngajaga kebersihan kumaha carana? Tiasa ku rajin ngabersihan kamalir atau susukan supados cai anu teu ngalir. Daya runtah disusukan sareng teu seueur sasatoan anu tiasa jadi penyakit. Cekap sakitu wae nu tiasa abdi sampaikeun. Nyanggakeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.